Mitra kaumdang si orai memang geus lolong matana kabenangan ku peso atuh nyerang nasa balang bentor lung harita teh para mitra sadaya Mang Dampa ngalungkeun tambang plus ngeurad huluna langsung ditarik sorosod sat leunang beheungna lideuk sia modar ayeuna mah ceuk Mang Dampa bari tuluy nyangreuykeun tungtung tamang kana cadas nu nyohcor harita teh ret rurusuhan nalikeunana keur kitu buntut orai nyabet deui ka Mang Dampa tapi Mang Dampa rikat ngagiwar nyempod kana tukangeun batu jebet buntut orai kana batu bari jeung kitu Mang Dampa geus sasi nalikeun tamang hartina mah hulu orai geus moal bisa gerak karinyang hareupkeun harapan buntutna bungkul bet buntutna bubat babit pareng rek ngababuh beungeut Mang Dampa ditewak sakaligus krep dicekel pageuh ku dua leungeun mending ngonci kawas gegep cilang mundur ka tukang kerakak orai di batak ora suara tulang tonggong pating peletok meni tarik pisan ya para mitra keur kitu sot dilesotkeun ku prak si orai ngalumruk taya tanaga najan usik-usikan kene ukur buburingkalan tanaga geus beak sabab tulang tonggong parga kojor sia cek Mang Dampa tuluy muka tamang nu dicangredkeun kecebur kana leuwih bari nungtun orai nu geus teu walakaya pucung heul tina beungeut cai kalacat hanyat ka darat bari nungtun orai keur nu lalajo surak aya nu ajrag-ajragan bakat ku atoh aya nu keprok bari muji ka Mang Dampa kopdas anu butuh orai cek Mang Dampa sanggeus aya di darat ragamang kana gagang peso seret dicabut kula pes hulu orai dititeh leuleus ketihna ngaburial rob nu lalajo ngaronom nyidikeun orai malah mah buntutna dibaretot dijepatkeun hayang ukur panjangna tuluy di depan sabaraha depa euy orai gejul teh si Aming nanyakeun dijawab ku baturna orai teh aya 2 depa panjangna hampir 4 meter sigana mah paingan basa keur ngagulungna mending ngahunyud atuh uyuhan si Mang wanian kuring maneh nyawa lagi geus atuh da cek si Aming naon ge aya ilmu na jang aya laporkeun jang Mang Dampa mali ka Anggara nu keur nitenan orai kumaha Mang barabat Mang Dampa nyaritakeun kajadian di jero sedong yen manehna ngadenge sora awewe nu ngajerit basa peso balati nami lepas ka jero sedong geuning geus beuki deukeut laratanana mun kitu mah moal salah deui tangtu panyumputan si Wirja teh di dieu tapi kuring panasarana lega sedong teh Mang Anggara nanya, lega jang, tinggali we tuh. Orai sakitu panjangna Mang bisa ngabatek kalayana luasa. Malah ka jerona leuwih jero boada. Kawas wuha we ngan kaluhur dapek. Mang teh dongko. Ulah kapalangnya bela. Wayahna Mang ka ditu deui turun. Buktikeun talungtik sing apik nah nyaan aya manusia di sedong teh tawa eueuh. Kade sing telik, bisi aya jurig nyiriburi, aya setan minarupa, aya kelong newo-newo. Mang aja. Teu loba pikir deui para mitra. Celang gujubar Mang Dampa luncat deui ka jero leuwih krelep-krelep teuleum. Pucung heueuh tukangeun curug. Kalacat kana sedong ayeuna mah aman teu aya nu ngagokan. Tuluy leumpang dodongkoan ka jero sedong ngan hanyakal panon Mang Dampa ngarumas keneh can bisa ningali can biasa di jero sedong atuh rada rampang reumpeuh. Barang geus deukeut ka tungtung guha kotseak aya nu ngajerit. Horeng Nyi Irah jeung baturna reuasna nya Mang Dampa nu datang buligir. Beungeut memang pikasieun buuk jabrig paroman budi amprotan, pantes sieuna teh jabat teu wawuh deui. Sae ta? Ulah sieun da aing ngomong naon-naon bari ge. Tapi di dinya kudu ngomong heula, naha manusia tawa jurig. Mun jurig nyengkir mun setan nyingkah, mun manusia ngajadog ulah loba omong. Daya nu disada ngaharenen bari silih puntangan gadono roktok patemalan maklum di jero kuha ngomong saeutik ge handaruan ari ieu gado para mojang ting toroktok meuni rame patemalan napas ditahan da sieun panon mencerong ka Mang Dampa nu kokodomangan ngadeuketan gok padeukeut pisan ayeuna Mang Dampa sidik kuno aya di dinya mana horeng mojang meuni nyocok ku sagebrek haropak pias bargang jeung kalotor. Masya Allah, Nyai, gelis, ieu teh urang domur Cidahu, ceuk Mang Dampa bari ngahelas.
watir ka Nyi Irah sabatur-batur puguh sarerea menirating rarenjag atoh pacampur jeung reuwas Nyi Irah ngawani-wani maneh tumanya ka Mang Dampa. Ieu teh saha nu sumping teh bade nulungan atanapi bade jahil kitu pokna nu sejen molohok nunggu jawaban. Nyai geulis deudeut teuing. Mang lain jalmi jahat ieu teh datang ka dieu teh ngahaja bade nulungan hidup sakabeh. Sugan teh diantep di tempat kieu nya. Harian ari si Wirja. Saha si Wirja teh Mang? Nyi Irah beuki wani. Si Wirja jalma jahat nu malingan mojang ti lembur Cidahu. Ayeuna geus kabur di udag-udag ku Ki Baraja. Daina yu urang bijil. Itu kolot-kolot hidup geus narungguan di luar. Para mitra sadaya, na atuh harita teh langsung sarurak. Para mojang nu tadina pating purungkut bari ngadegdeg ngadadak surak meninga guru. Maklum di jero guha Mang Dampa seuri tapi bari carindak-dak. Ras inget kana lalampahan nu geus kaliwat. Dina mangsa keur jadi bajal majahat. Mang Dampa teu bisaeun loba omong hatena kagagas. Tuluy nuyun para mojang hiji-hiji sina bijil ti eta sedong. Nu sejen ting rampayak leumpang nuturkeun. Sabab lalungse kurang tanaga. Sababara poe dikerem teu bisa gerak jaba kurang barang dahar. Uyuhan sakitu ge aya keneh panang tayungan ti Allah Subhanahu wa taala. Jarag-jag teu kakeunaan ku kasakit. Kucubar saurang dibawa ku Mang Dampa. Dibawa ku Mang Dampa kecebuk leumpang dina leuwih. Pucung hul kana beungeut cai ani breh para nunjuk pada maruru lantaran Mang Dampa mawa mojang saurang. Memeh hanjat ge pada ngarontok pada ngarawe di parayang ka darat coel bapana gabrug dirontok diceungceurikan. Ari budak mangahenen bari ngalelehe capek tayoh nama. Batur-batur hayu bantuan atuh nu sejen ngadagoan. Geus aman ayeuna mah karimapageun wungkul ceuk Mang Dampa bari nunjuk ka tukang encai nu nyuruh. Kudu dua kali marentah jeleng-jeleng gujubar jeleng pating gujubar laluncatan kana leuwih malah anggara jeung Nyi Sairah nuturkeun hayang milu nulungan jeung hayang nenyok kaayaan di eta sedong. Atuh meuni pahibut pating kecebuk. Harita keneh ngorejat ngarojae muru ka tukang encurug. Nu borangan ge jadi ludeung kabawakeun kudu loba. Barangkok kana sedong para mojang meuni ronghok nungguan. Puguh ari jol anu mapageun teh meuni pating gararo bari ceurik kagagas bungah aya nu nulungan data dina mah geus beak pangharepan. Nu kaparengan anakna aya di dinya pating gararo bari patubruk-tubruk hayang nulungan anakna. Nu sejen pahibut deui da sarua hayang nulungan akhirna nungtutan hiji-hiji pada mayang dibawa kaluareun curug. Kaayaan meuni paciweuh teu nolih kana kacape. Sabab geus jelas pagawean teh teu gaplah da puguh aya hasilna. Akhirna sakabeh mojang geus dibijilkeun. Dibawa ka darat aya nu silih rangkul jeung bapana. Di barungguh hujan Cimata aya nu tuluy kalenger kapaehan. Aya nu ngalehleh taya tanaga. Kocapkeun anggara jeung Nyi Sairah harita teh pating polohok nempoan kaayaan eta sedong. Tetela gede sarta merenah pikeun panyumputan. Hari nu jahatnya hoe kana tempat anu kieu teh nya. Untung kapanggih. Mun henteu tangtu moal katulungan ye. Moal kapuluk nyawana ieu jelema teh ye. Ceuk anggara ka Nyi Sairah. Laras Kang, geuning aya keneh milik kurang lemur Cidahu teh katulungan. Hawatos nya Kangnya. Nya pikarunyaeun puguh ge. Yo urang kaluar deui. Anggara ngajak biji deui di tempat eta. Tekung silih lagis kumpul di darat ngariung nanggap anu keur silih cacapkeun ka sono. Bari teu lat hujan Cipanon. Kulisi jeung Pak RT can wani ngaganggu diantep sakarepna sina nyacapkeun heula kapanasaran masing-masing. Sanggeus radalila kulisi ngadeuketan ka Anggara. Alhamdulillah ujang aya pitulung ti Gusti Allah. Geuning leres barudak teh di walungan. Mang teh jadi bingung kumaha mulang tarima ka ujang sapara kanca. Tetela pitulung ti ujang teh kalintang ageungna. Sanggem paripaos teh mah berat nyuhun berat nanggung berat ge kanggo narimakeunana. Urang lemur Cidahu parantos kahutangan budi ku ujang sapara kanca. Kedah kunaon atuh mulangna? Paici silih tulungan mah geus jadi kawajiban sarerea. Ayeuna teu kudu mikiran mulang tarima ka kuring, muji mugi syukur ka Allah nu Maha Welas tur Maha Asih.
Sabab hakikat nama anjeunna nundungan teh. Ari kuring mah ngandar mah cukang lantaran. Nganti ayeuna kudu jadi perhatian, tingkatkeun persatuan, ronjatkeun keamanan, giatkeun rona. Sarta sing laras-laras dina ibadah ka Gusti Allah. Temal Anggara. Hatur nuhun Ujang katampi katada pisan. Nu bisa lajengna kumaha ieu teh Ujang? Tos kieu mah teu aya masalah. Dan janten korban parantos kapendak, sakieu mah ngagumbirakeun. Margi sadayana salamet teu aya nu cecel bocel. Katingalna ukur kirang tuang sareng balas katiisan, insyaallah moal matak janten mamala. Tak kanggo salajengna nyangakeun ka Pak Ici kumaha saena mangga atur. Anggara masrahkeun ayeuna mah da geus eueuh pikiraneun karimawa para korban kalemur. Nuhun atuh Jang nuhun. Harita keneh para mitra kulisi marentah ka anak buahna. Kadang warga lembur Cidahu sangkana para korban dibarawa ka lembur make cara nu hade. Nu perlu digandong, nu perlu ditandu nya ditandu, kumaha bae carana luyu jeung kaayaan para korban. Teu hese marentah da geus jadi kewajiban sarerea, der digarawe nuaran awi pikeun nyeun tandu. Aya sababaraha urang nu kaayaan ripuh, leuleus jeung teu eling-eling kawas nu baluas kareureuhnakeun. Gancangna carita sanggeus sagarupana beres, bral harita miang para wargi sadaya. Ngajugjug ka lemur bari mawa para korban ngalet ngeungkeuy ngabandalut ngembat-ngembat nyatang pinang mapai jalan satapak beuki ngantai we leumpang teh siga sireum dina batu bari leumpang teu repeh recok nyaritakeun kajadian nu bieu ka alaman oge teu asa-asa muji kana wawanen Mang Dampa muji kana kaenceran uteuk Anggara nu geus bisa ngabelaan urang lemur Cidahu nepikeun ka bisa manggihan tapak para korban nu samemehna teu jelas tapak lacakna. Kocapkeun harita panon poe geus lingsir ngulon sakedeung deui bakal nincak kana wancina asar. Tetela teu sakedeung neangan para korban teh. Meh sapoe jeput berjuang ngapruk tempat-tempat nu dicuriga. Angin leutik ngahiliwi rejajab anu marulang dipiri ku sora manuk recet patembalan jeung pada baturna. Akhirna jog anyog ka lemur sapeungeusi lemur tumplek ka jalan sabab nu anyar rek datang. Hapunten, sabab anu anyar datang surak eak-eakan puguh sarerea ge panasaran. Awewe lalaki tamplok ka sisi jalan kolot budak pasedek-sedek ngajajaran turut sisi megat nu ngaliwat mawa para korban. Inung-inung nu anakna leungit geus pating lelewe rek ceuri. Harita teh para mitra bari nyusutan Cipanon, samar polah jeung samarampa. Hariwang bisi anakna balik ngaran atawa geus jadi layon. Ari breh aya nu dipayang, aya nu digotong di tatanu. Kaayaan meh sarua beungeut sepa pakaian kalotor buuk kusut rata-rata baregang kurang dahar jeung gering pikir. Gero hiji indung koceak sumamat ka anakna mun teu pada ngahalangan mah rek ngarawel tanu. Bis we tanona bae. Nu ceurik kreang patemala nu sejen gogodeg bari kumecrek. Teu nyana nepi ka kitu pagawean si Wirja. Ibu-ibu dulur-dulur kuring ulah gugup ulah ngagokan jalan. Sok ngisi heula keun da teu aya nu cilaka kabeh ge salamet. Ceuk polisi ngabejaan kanu lalaju. Atuh bering nuturkeun aleutan nu mawa korban pating jali gerah leumpang rusuh. Pageye-geye mapai jalan, serog kahareupeun imah Pak Ici. Didinya para korban dijajarkeun di buruan. Dadi imah mah moal mahi, kula wargana ngarono menipahibut. Gancang ku polisi dibere katerangan yen para korban teu meunang waka dibawa, rek dipariksa heula bisi ngandung bahan anu ngabahayakeun. Maklun sasat tas disirep, disihir jeung dikaniaya ku si Wirja, jalma sakti anu jahat. Atuh geus dibere katerangan kitu mah para mitra. Cep sarerea jempe teu pahibut teuing ngan mojang nu geus eling kadenge humarurung. Tuluy inghak-inghakan ceurik bari sasamat ka inung bapana. Yang angga, mang moal woleh munut pitulung mugi ulah bosen-bosen we, ulah kapalang nyabela. Muri kersa mariksa barudak bisi aya itu ieu maklum tas kacilakaan bari jeung kaayaan aneh ieu teh ceuk polisi. Mangga Pak Ici mangga keun urang parios. Kitu teh malah Anggara tapi henteu gap ku sorangan nepakeun parentah ka Nyi Saerah supaya teu ragab ripa pada awewe mah.
Nu diparentah teu baha harita keneh sakabeh korban dipariksa ku Nyi Saera. Lain dipariksa lahirna bae, dipariksa jeung batina. Bisi aya pangaruh si Wirja nu napal keneh dina waruga para mojang. Nyi Saera kudu ngagunakeun elmuna, kudu bisa meleng batin. Nyawang jiwa, tapi alhamdulillah dipeleng para mitra. Meleng ya, meleng jadi ningali kaayaan batin. Tapi Allah keke meleng atau meleng barawi, ay meleng ningali ya meleng. Rupina ti dinya keneh. Alhamdulillah ilmu aki sura manfaat. Nyi Saera bisa ngabedakeun mana nu kakeunaan ku sihir mana nu henteu. Mana nu jiwana waras mana jeung henteu. Tetela kabeh ge aya dina kasalametan, iwati jasmani rada ripu. Alatan kurang dahar jeung kurang sare. Oge pangaruh hawa dina guha nu kurang hade, pok Nyi Saera nyarita. Kang Angga sadayana salamet hartosna mah teu aya pikahariwangeun. Nanging leres aya tanda-tanda tilas kakeunaan ku tenung, tilas sihir si Wirja nanging ayeuna mah sadayana parantos saya deui. Nu janten masalah mung sakedi kaayaan jasmani nu repot, alatan kirang tuang sareng kirang kulem. Eta mah gampir rupina mah ku disuwuk ku tuangeun ge anu sae bakal normal deui. Nuhun era. Tak kitu para wargi mangga ayeuna mah nyangakeun piara sing hade-hade supados enggal damang deui, ceuk Anggara Seren Sumeren. Karena nu hadir surak awor jeung nu ngucapkeun syukur alhamdulillah. Geus kitu mah teu kudu dikomando gupgap ka kulawarga masing-masing. Dibarawa ka imahna, lat poho taya nu nganuhunkeun ka pihak Anggara, kaweur jigana mah pakat ku atoh nenyo anakna salamet. Akhirna nu kari iwat kulisi dumeh pribumi, nu sejen mah bubar ka imahna masing-masing. Anggara jeung Nyi Saera narik napas jero, lugina hate geus bisa ngarengsekeun tugas nulungan urang lemur dahu. Cidahu. Alhamdulillah rengse lalakon di lemur ieu teh. Ceuk Anggara gek diuk dina golodog kitu deui Nyi Saera. Mang Dampa ti tadinya ngabaheuhai ti loba omong. Ulah di dinya calik najang di lobat aduh, ceuk kulisi. Saes bae lah kalotor ye. Mangga atuh ari kitu mah bili bade siram da caket kantun ka pengker. Kulisi nyarita bari tuluy ka pawon. Nepungan pamajikanana nu keur nguprek popolah keur nyuguhan semahna. Sanggeus radalila reureuhna Anggara jeung Nyi Saera katut Mang Dampa marani. Sarolat geus kitu cat ka imah kulisi deui. Didinyang badami pikeun nangtukeun lalampahan satuluyna sangkan sabab lalakon panjang keneh Anggara can hasil manggihan bapana oge nasib Kibaraja can kanyahoan nah hasil atawa henteu ngabinasa si Wirja. Harita para mitra Mang Dampa muka carita. Yang tugas urang di lemur imah geus rengse kumaha pilampaheun salajengna ieu teh? Mang Dampa pangheulana nanyakeun, kieu Mang. Urang reureuh sapeuting deui isukan urang miang deui, tujuan utama langsung ngajugjug ka guha peteng. Tapi sameme asup ka eta guha kudu manggihan heula Kibaraja. Sabab najan urang geus bisa asup ka guha peteng, moal bebas ngayakeun panalungtikan, lamun teu bareng jeung Kibaraja. Sabab Kibaraja nu nyaho rusiahna nu bakal nuduh-nuduhkeun ka urang. Jadi leuwih ti heula urang maluruh heula Kibaraja, sabab nepi kadanget ieu teu aya wae. Kuring jadi hariwang ya bisa aya itu ieu nu tumiba. Mangga mang ngiringan we, temal Mang Dampa. Kumaha ari era? Abdi mah sajang ngiringan teu wantun ngalalangkungan Kang. Nya nuhun atuh ari kitu mah. Ayeuna urang putuskeun isukan isuk-isuk urang miang ninggalkeun ieu lembur. Sanggeus rengse badami kitu, kurutak kulisi nyampeurkeun ngajak nariung di jero horeng geus ngabarak kadaharan sapuratina. Dengan sang rupa-rupa daging hayam, pais bibit, alah jabalalab jeung samel, goreng picung, belum opak. Wah, rea-rea deui cenah matak bariekeun para mitra. Anggara jeung baturna pindah ka tengah imah berak dalahar balake cerakan. Ponyona kereda pugutas capek, selang-selang tina ngahuap, Mang Dampa nanya ka kulisi. Ieu teh bet kawas nu nyungkun we, nah rencang sangu meni seur-seur teuing, meni diabreg-abreg sagala ieu teh. Wih, ujang, Mang teh lain nyungkun, lain kokomoan, tapi bieu teh tes rajo nu darah tangka Mang. Aya nu ngirim daging hayam, aya nu ngirim bibit lauk emas.
ngirim picung ngirim ranginang opak ulen wah wajib tim leri eta ge pangirim kabeh oge jalma-jalma rata-rata kayid ka mang palai katuang cenah ku si Ujang sapara kanca cenah kitu lalakonna teh temal kulisi dari anaker paingan atuh batahna kieu mah yeuh hoream ini ti lembur Cidahu teh cek Mang Dampa celebek ngawap deui Mang Jai ge betah tuh di lembur Cidahu sanggur Mang Dampa para mitra aduh aya we atuh antosane Mang di dieu nya nya saerah mairan perukaya Mang teu tega ngajulungkeun Ujang sareng Nyai paduduaan mangkaning bade mayunan pancen gawe gede ngeburak-balik ku hapeteng nu kawentar sanget cek Mang Dampa harna bade arangkat deui kitu aduh kewe saminggu deui Mang teh sono keneh kulisi asanineung sungkan paturai hoream papisa enjing bade amitan teh Pak Ici ayeuna mah capek keneh naon teh abdi teh sanes teu betah di dieu teh nanging gaduh keneh tugas nu kedah direngsekeun ceuk Anggara kulisi ungut-ungutan dadana asa sesek nafsu dahar ngurangan sabab tadi geus badami leutik jeung para kancana yen lamun barudak anu jadi korban katelengesan si Wirja geus jagjag sarta kabeh geus sabiara bihari rek ngayakeun syukuran rek curak-curak ngahormat Anggara sapara kanca tapi ari geus kitu mah kulisi teu bisa ngahalangan deui lantaran teu wani mun kudu ngahalang-halang bisi matak ngagokan kana rencana Anggara malah ku ayeuna kajadian eta geus tangtu lalampahan Anggara kahalangan sarta waktuna kacoceng ku numpes si Wirja nya ari kitu mah Mang teh tiasa ngahalangan nanging aya panuhun ti Mang teh isuk jaganing pageto upami Ujang sapara kanca kagungan waktos nu salse mugi keur sarur sumping ka dieu atuh sajabi ti kitu upami aya maksad kagungan damel atan pinaon bae papait boh memanis ulah teu ngawartosan kitu amanat kulisi insyaallah Pak Icing kege lah ari nikahkeun tangtos diwartosan ulah teu sarumpingnya Mang Dampa miheulaan nikahkeun saha ari Mang Dampa Anggara nempas bari ngareret nikahkeun pun anak sadeu ya tuh Mang Dampa nyerenge Anggara jeung Nyi Saira asa kaisinan rumah saduana ge lalagasan keneh nu tangtu dina hiji mangsa mah bakal ngalakman ka dikawinkeun muka lalakon anyar lambaran sajarah jeung satuluina dah bener omat ulah teu ngawartosanya kulisi atoheun asa aya jalan pikeun namplokeun kasugemaan tangtu dina waktuna bakal datang urang lembur Cidahu rek dibejaan kabeh dahar geus rengse prung ngawadul poe eta mah cacap ka bungah teh sabab nu kareuwasan geus katulungan nu jahat geus kabur tugas Anggara jeung para kancana geus rengse poe eta ka imah kulisi Rabul semah tuluy ngariung ditepas ngadon ngobrol jeung Anggara nyaritakeun deui kajadian nu anyar kaliwat malah aya salah sahiji kolot Nyi Mojang ngabuih cacarita ngeunaan pangalaman nu jadi anak kuloba-loba nu ngadon ngobrol ku someahna urang lembur Cidahu jadi betah cicing dirinya teh mun teu inget kana tugas namah sigana moal buru-buru bali tapi kahirupan terus muter suka jeung duka pilih genti bagja jeung cilaka pa udag-udag mujur jeung apes teu pajauh salawasna babarengan memang bagja jeung cilaka teh mung kahalangan ku Anggang poe eta memang keur meunang kasugemaan isuk mah cantang tu sabab kahirupan manusia teu angger dina hiji kaayaan sifat papasangan bakal keuna ka manusia sok keuna ku awak kingsir jeung deui lalakon teh loba naker raehanan akhirna isuk-isukna waktu rebun kene Anggara jeung sabaturna amitan ka kulisi khususna ka urang lembur Cidahu umumna urang dinya meninga gimbung milalayankeun aya nu gugupay aya nu carindakdak aya nu ngahuleng bae aya nu colohok aya nu nuturkeun paneuri kawas boga karep hayang milu eta kabeh dasar nama sono keneh ka Anggara sabatur-batur can seubeuh namplokeun ka bunga tumarima ka jalma nu geus gede jasana dina ngabela sasama manusia di alam dunya nupang bungahna kulisi sabab tugas manehna jadi hampang sabada datangna Anggara mematak basa Anggara munjungan ka Cidangang resna
Mun teu era ku kakolotan mah hayang ceurik lolongseran mung ditinggalkeun ku Anggara. Nya muga-muga we aya dina panayang tayungan Allah. Kitu gerentes hate kulisi tuluy unggah ka tepas. Teu hayang neuteup lila-lila harita teh. Kanu miang hatena tambah kagagas asa melang sumoreang honcewang sangka sungkan paangang. Pileleuyan Anggara, kitu cek urang demur Cidahu, rata-rata mika berat kanu miang para mitra. Dai kajalmi nu ageng jasana mah kitu atuh para mitra. Benten deui ka budak anu lah telenges bantongor. Ieu kalakuanana naon teh teu jujur, teu aya sifat mika melang teh kitu. Kitu nah ika barudak-budak model Anggara gitu para mitra, hiji pamuda nu gede tanggung jawab ngabela kasasama. Sifat jujur jeung hade basa sopan santun da matak melang cenah para wargi kitu. Janten tingkah paripola urang teh kada hade sangkan salamina urang dipika melang ku batur. Kitu para mitra. Para mitra kaundang tunda heula lampah Anggara urang teuneun di handeuleum sieum, urang tunda di hanyuang siang para ginyokot ningalkeun. Ayeuna urang mapai laratan paheula nuluykeun hanca nu geus lila katuna. Kocapkeun para mitra, Aki Sura jeung muridna nu dua nyaeta Satar jeung Bani. Sanggeus ngalakonan hirup babarengan bulan Malen, hubungan antara guru jeung murid beuki raket. Geus teu asa jeung jiga, teu asa ka murid, teu asa ka guru, kawas incu ka akina pituin. Aki Sura butuh ku batur hirup geusan pakukumaha silih pihapekeun diri. Sabab incuna pituin katelah nyi saerah apan geus lila miang, babarengan jeung Anggara mancen tugas nyumponan amanat kolot. Ari Bani jeung Satar da pugu butuh ku guru, butuh panyalindungan. Atuh asaya gaganti kolot cicing jeung Aki Sura teh. Numatak dina rumawatna dina ngumawulana satia jeung satuhu kalayan ikhlas, parentahna dijalankeun papatahna digugu, nasehatna dicatet dina ati sanubari, geusan pibekeleun hirup kahareupna sangkan aya dina karidoan Allah nu Maha Kawasa. Tapi mungguhing hirup manusia sokeuna ku owah gingsir. Tara Anggara dina hiji pasipatan Aki Sura jeung muridna nu tadina hirup tentrem bari taya karudet, akhirna bet menang hiji cocobati Gusti Nu Maha Suci, menang ujian nu kacida beratna. Aki Sura katarajang gering namru ujug-ujug parna, geus teu bisa hudang-hudang acan, puguh Bani jeung Satar kacida bingungna, nah naon nu kudu dipilampah. Duanana samara pola ukur sagawe-gawe nurutkeun kamampuhan dirina. Beuki lila nu gering kalah kabeuki parna, awak Aki Sura nu geus begang ti tadina geus rengkung. Iga temong naronyol beungeut haropak pias, panon celong iga ragas kawas gambang. Estuning pikawatireun, ceuk nu bohong temah kari tulang dibungkus kulit, da memang rarang daging tingongorana. Dina hiji poe para mitra Aki Sura ngalaman kapidara, teu inget di bumi alam. Ngalempreh teu empes-empes ngonang kahariwang pikeun Bani jeung Satar nu jadi murid. Harita Bani jeung Satar andeprok digireun guruna ukur bisa ngarancetan bari ngadua. Muga-muga Aki Sura dipanjangkeun yuswa bisa damang sabihara-bihari. Tapi nu kapiuhan tetep harita teh para mitra teu usik-usik acan, akhirna pok Bani nyarita. Tar ari geus kieu kumaha ye naon kudu dipilampah? Kaayaan Aki batan sakieu. Moal nyari diantep wae mah. Nya, Aki teh kudu ditarekahan sanggana mang deui sakumaha biasana. Tapi ilmu urang can parat nepi ka dinya, can bisa ngubaran anu gering. Karek bisa keur nahan serangan musuh wungkul. Ceuk kasarna mah motongkeun leungeun batur teh sanggup. Ari ngubaran can bisa. Ngageringan batur sanggup nyageurkeun teu becus. Kitu kaayaan urang teh. Bani unggut-unggutan. Danya karasa pisan kumanehna oge ilmu anu katarima ti Aki Sura. Karek semet keur ngajaga diri jeung nyerang musuh. Ari ilmu keur ngubaran mah can turun. Aki Sura kaburu teu damang bales. Beda deui jeung Anggara geus narima ilmu keur ngubaran sacukupna. Malah ilmu bisa ngaleuwihan ti Aki Sura. Katamah ku pangalaman lila-lila pok Bani deui nyarita. Mamun
urang neangan urang batul urang we atuh sugan katulungan da teu hade diantep poe mah sarua jeung nita non teh teu kebat ngomongna geus kaharti ku satar ge nya bener lah urang kudu ikhtiar ieu tapi saan rek indit jeung na deui ka mana neangan ularna kaci surup sugana anu sanggup nu ini teh mah saha we akang daek satar meunang keun kuring ini akang nungguan di dieu nya cek satar oga tuh jiga ina pisan kudu ini satar teu loba omong bus ka kamar gesat gesut dangdan geus saged tuluy bebeja ka bani cerut turun tuluy indit ngajugjug ka Cisuru maksud rek neangan nu bisa ngubaran Aki Sura sangkan eling deui ulah kapiuhan salila-lila da matak hariwang jeung honcewang tapi karek eji geunu indit harita teh Aki Sura beresin sakujur badana oyag malah simut nepi ka ngaliglag bani reuwas pacampur jeung atoh gancang ngadeuketan ka Aki Sura dada Aki Sura dirampal lalaunan pok nanya ki tos emut ki panon Aki Sura beunta katara geus ceuleuyeut harita teh paramitra taya cahaya malah mah jiga nu teu pati sidik ka bani ge renghap narik napas semu eungap ngahegak kawastas leumpang jauh kesang tiis barijil sakujur badan ki singkiat ki bani samar pola bani kemana si satar Aki Sura bisa keneh nyarita panon malaung ka bani horeng sidik keneh ari titingalian nama uki nembe pisan di jurung ka Cisuru pilarian lanong ulah dititah kemana-mana daki mah teu kunaon-naon jika gerowane sina balik deui buru-buru ising jauh manten Aki Sura beuki tatag nyaritana malah make jeung cengkat rek diuk kawas nu ngarasa kesel tapi asa aya nu ngacenghak tanaga teu cukup keur diuk atuh terus ngagoler deui ki ulah si Robi ki sawios kulamkeun we keun si satar mah bade disusulan ku abdi ceuk bani bunga heunaker hojengkang muruk kalawang tepas jut turun deregdeg lumpat nyusul satar untung can jauh dina pudunan katenyo keur dempang rusuh meuni teu rarat reret bakat ku hayang buru-buru tepi kan dijugjug gero bani ngageroan tarik menakar bijil awuhanana tar balik deui oi Aki geus eling kebeg satar ngarenya geruas lempang nangarandeg tuluy mali ka tukang ana breh ditongoh aya nu ngajegan ulak cangkeng panon mencerong ka satar kumaha Kang satar panasaran asa teu pati percaya ulah tulus ka disurupkeun bae da Aki geus nyaring alhamdulillah ceuk satar tuluy nanyak bari nyampeurkeun ka bani hatena bungah pikiran guligah sabab teu hariwang teuing ari Aki Sura eling mah sanggeus anyog ka bani pok nanya deui kumaha kitu Kang geus lilir emutanana tetep normal bisa ditanya sarta apal ka murid malah nanyakeun maneh saur Aki teh teu kudu ka mana-mana da Aki mah teu kunaon cenah yuk buru-buru urang deuheusan bisi aya amanat nama tuh beraduanana laleumpang rurusuhan muruka imah Aki Sura tekung silila geus tepi kanu dijugjug kalacat unggah pating seleuneu nyampeurkeun ka Aki Sura berak deku ngareneng Aki ieu pun sadar parantos sumbing ceuk bani syukur kieu bani sadar akhirnya keamanat kahidap duaan Aki teh geus kolot kayaan batan sakieu Aki teh lain teu hayang namplokeun ilmu kahidap teh tapi kakoredas tapi Gusti Nu Maha Suci teu ngawidian da umur Aki diukur nyawa di alas kahayang make ugeran tah kulantaran kitu ka dieu sing deukeut Aki rek nita ceuk Aki Sura tuluy narik napas semu eungap bani jeung satar pating rarenjag serod ngadeuketan palinaon atuh Aki teh ki ceuk satar Aki mah geus teu hayang naon-naon geus seueuh geus sagala ka sorang dengekeun amanat Aki
Ayeuna tugas teh bagi dua, saurang nungguan aki di dieu, saurang kudu neangan incu aki di Saira. Samemeh ninggalkeun alam dunya. Aki teh hayang tepung heula jeung incu. Nungan hiji-hijina. Aki hayang papatah heula samemeh pisah jeung manehna. Tangan sakitu pamenta aki teh. Cik ini salah seorang. Cek Aki Sura nitah neangan Nyi Saira. Nya puguh para mitra. Boh satar boh bani kacida bingung. Lantaran teu nyaho kana tujuan Nyi Saira, jeung teu bisa ngira-ngira naha di mana ayana. Maklum nu keur ngalalana teu puguh anu dijugjug. Dan niatna gerek neangan nu jahat nu geus mateni kolotna. Tangtu apruk-aprukan teu puguh moal anger tujuanana gumantung kana beja jeung kaayaan. Tapi mual hade mu nyebut teu sanggup, mal salah kabina-bina mun baha kana parentah. Komo deui ieu sasat amanat nu pamungkas, nu geus jelas ku sareatna ge kaukur umur Aki Sura moalila deui. Ki, abdi sareng pun sadar moal kumawantuun baha kana parentah ti Aki nanging aya panuhun. Mugi kersama parin wewengan we naklah kumaha carana milarian Nyi Erah teh. Margi rumaos abdi teh kirang pengalaman, bilih apruk-aprukan teu puguh. Akhirna lami milari anu tetepang, cek bani ka Aki Sura. Maksud nama lami milari bari tetepang gitu nya. Aki gitu bisa nuduhkeun pasti bani. Kamana ini Nyi Erah. Tapi supaya ulah kalunta-lunta ulah ngacapruk kamana bae. Cik ini telah kaci suruh minta keterangan ka urang dinya. Susuganan aya nu nyaho. Susuganan menang beja tak gitu. Oh sumun kartos si mangga tuar kitu mah. Bani jeung satar badami. Bikin nangtukeun tugas saha nu baris init. Sanggeus gunam catur sakedeung biji leputusan. Nu bakal init satar tuluy satar ngadeuketan ka Aki Sura pok ngomong dari anaker. Ki disuunkeun jian pangdu awe abdi bade mios milari Nyi Erah. Kituna bari mano hareupeun guru. Berang jeung peuting didoakeun ku Aki. Pangdoa Aki marengan hidap brah geramiang anak king sing gancang kapangi. Mangga Ki satar ngaraga mangkap nyekel dampaleungeun guruna dicium. Bari husu menta karamat pangdoa sangkan dihampangkeun tugasna. Sabada amitan sakali deui bari ngucap assalamualaikum tuluy satar ini trek neangan Nyi Saira. Teu mawa naon-naon iwati baju saraket awak, pakarang ukur bedog teu mawa duit, teu mawa gahadahareun. Percaya ka alam, percaya ka pangeran, nu geus nyayagikeun pangabutuh manusia di alam dunya. Para mitra kaum dangu, cagtuna kaayaan Aki Sura nu keur gering ditungguan ku bani. Ayeuna urang tuturkeun lampahna satar nu miang mawa amanat. Nu lumaku mangul pi utus kudu neangan incu Aki Sura nu ngaran Nyi Sairah teh. Kebat perlampahan satar manehna leumpang gancang. Hayang buru-buru anyog jeung incuna guruna. Ngan tangtu kudu meres tanaga jeung pikiran sabab lain nyusulan ka imahna lain neangan ka tempatna ieu mah sasat neangan nu keur ngalalana nu can puguh di mana ayana. Berat tugas teh yeuh, kudu neangan jalma nu can kanyahoan padumukanana. Bari di dagoan kudu saos-soseun maot. Kumaha petana nya narek hasil atawa moal. Mangkaning mun nilih kana syariat mah, Aki teh batan sakitu ngan kari nunggu-nunggu dawu. Tapi pati aya nu di tangan Gusti, pati aya di tangan Gusti nyawa aya nu pangersa nu kawasa. Aing mah teu ngaramah aja, teu bisa. Teu bisa mastikeun pahati. Anging Allah nu maha uninga, muga-muga we niat Aki Sura tina kanan, memeh pupusing tepung heula jeung putu. Kitu galecokna hate satar. Ngupat ka guruna nu keur aya dina lara, gandrung putu hayang jonghok heula jeung turunan anu baris di kantun. Harita satar make lengkah panjang, sangkan buru-buru tepi kanu dijugjug. Akhirna dina waktu anu sasingkat-singkatna anyog ka lemur Cisuru. Gok kahiji imah nu bareto kungsi digedor pantona kumanehna pasakeun ngabangsat keneh. Daya imah mangoting ye bareto keur lah
nepi ka hitut basa disentak waing. Cik ayeuna rek ditepungan lah. Aya atawa eueuhnya. Cek Satar ngomong sorangan tuluy ngadeukeutan panto tepas. Uluk salam bedas naker. Assalamualaikum. Bari tengah-tengok. Di jero aya nu nemalan bari dibarengan ku sora nu leumpang dina palupu. Tekung silila berai panto muka loleh hiji lalaki nu huisan poknanya. Ulu guning aya tamu bade ka saha ujang? Bari melong. Pohoeun ka Satar da pugu geus lila. Abdi pun Satar uruntuk bangsa teh ngali mah kapungkur kantos mau kaya babon anu mamang. Malah mamang ku mamang disentak ku abdi dugi ka hitut meruput. Cek Satar setengah banyol. Nyarenge seri leutik atuh meni ngajenghok Mang Oting teh. Ras inget basa aya kajadian anu ngabedahkeun balong sarta lauk Mang Iha leungit sabalong. Oh, itu jang Satar mah ngacalik-calik atuh calik. Mang Oting teu ngamek sabamanehna geus nyaho. Satar geus talu ka Anggara sarta geus jadi murid Aki Sura. Ngaran Satar Jengah Bani geus sohor di Cisurup da bareto kungsi di uar-uar basa kacerak deleg ku Anggara dina mangsa maling lauk nu Mang Iha. Bu Satar katepas gek diuk dina kursi nu geus rada reyon. Mang Oting gek diuk memeh nanya narik napas panjang red ka Satar neuteup beungeut kawas nu hayang apal kana rupa. Saleresna mah reuwas Mang teh aya pikeun saeunaon atuh ieu teh. Atuh nuhun gasik ditampe ngal dipariksa ge laras wisani abdi teh. Sanes lantung tamu laku, sanes lentang tanpa seja. Nanging aya nu dimaksad babakuna teh. Cek Satar geureun heula. Huluh dinas jigana teh yeuh. Aya naon atuh ujang? Mang Oting beuki panasaran sabab nilik kana sikep Satar anu sakitu dariana. Bade tumaros ka Mang ngeunaan hiji pasualan. Abdi teh sejama pailaratan nyungsi hartosna mah keur ieu lah. Jadi keur nyusu jujutan we kitu. Manawa sareng manawi Mang Uninga naha ka mana angkatan Nyi Saerah incuna Ki Sura. Abdi peryogi pisan ka anjeunna disaur ku eyangna. Oh, milari Nyi Era. Da teu aya di dieu mamargitos lami ngiring ka eyangna apaan? Mang Oting hookeun. Leres abdi ge terang. Nanging sawatara waktos anjeunna teh miang sareng Jang Anggara maksudna bade milari nu ngabinasa Ibu Ramana. Taina eyangna palayeun Uninga aya yang tepang gitu. Nyaku abdi teh disusu-susu nanging da teu acan terang tujuanana. Ari saur Aki Sura teh kedah naroskeun ka urang Cisurup. Karsan Mang nu pangpayuna ditaros ku abdi. Teu keke Jang Mang rek mikir heula nya. Nginget-nginget lalakon anu kungsi ka sorang. Mang Oting ngusap tarang bari kerung halisna meni ngariut. Rada lila nyawang mangsa nu geus kaliwat mukaan lamaran sajarah ka tukang. Breh aya nu kacipta. Manehna kungsi dipaksa ku Buldani pikeun init ka hiji lemur. Nu katelah lemur Ciboros. Harita dipaksa kudu ngabudalkeun eusi leuit milik Haji Marnadi. Nya harita aya kajadian aneh. Harita urang Cisurup nu dipaksa ku Buldani teh jadi tawanan. Nu nawan lain sasaha tapi Anggara jeung Nyi Saerah. Malah urang Cisurup kacidangan nuhunkeunana ka Nyi Saerah. Lamun eueuh manehna mah pasti ditewak kabeh disakompet daunkeun jeung Buldani dianggap garong-gerong. Atuh geus inget nepi ka palabadinya mah barabat Mang Oting nyaritakeun ka Satar yen kungsi Mang Iha Nyi Saerah teh di Ciboros pernahna kuloneun Gunung Bongko. Para mitra kaum dang, atuh geus inget nepi ka palabadinya mah barabat Mang Oting nyaritakeun ka Satar yen kungsi Mang Iha Nyi Saerah di Ciboros teh pernah nakuleuneun Gunung Bongko. Kumaha atuh tungerapna ka Satar para mitra? Puguh Satar atoheun sabab ku katerangan sakitu ge geus aya gambaran puguh jug-jugeunana aya papayeunana. Alhamdulillah, nuhun Mang, nuhun pisan. Tugas abdi rada enteng moal kalunta-lunta teuing. Daya jug-jugeunana, ta ayeuna abdi bade permios moal lami di dieu hoyong enggal tepang sareng Nyi Era. Cek Satar bari jungnang tung solongkrong ngajak sasalaman. Naha teterehan teuing kewe atuh ujang apaan teu acan cai-cai acan.
Itu si bibi kudu masak heula nyangu malah mah. Mang Oti ngandeg sema. Satar tetep cerek miang. Atur nuhun kana kasayan Mang. Gampil engke ka payuna isal se bade ka dieu deui. Ayeuna kada enga-enga bilih aki di deupun sarta ngarep-ngarep. Nya mangga atuh ari kitu mah Ujang. Satar turun. Leos init ninggalkeun lemur Cisurup kebat ngajugjug ka Ciboros. Di perjalanan para mitra teu aya naon-naon, teu aya gangguan itu ieu. Iwati rasa capek jeung lapar nu ngagoda, tapi satar nguat-nguat maneh lantaran berat keneh kana tugas batan kanu lain-lain. Aing kudu buru-buru tepi ka lemur Ciboros ye. Memeh sareupna kudu geus tepi. Kitu tekad satara lempang tuluy ngungkug rusuh pisan, teu eureun-eureun da memang jauh ti Cisurup ka lemur Ciboros teh. Jauh teu burung cunuk angang teu burung datang para mitra. Ari kureukeut dikeureuyeuf mah geuning teu burung anyog, satar anyog ka Ciboros dina wanci sariak layung. Kaayaan lemur ayem tentrem aman raharja taya karaman anu matak jadi mamala. Alhamdulillah tepi bari salamet ye, tapi ka mana ayeuna nya? Di mana Imah Haji Marnadi? Kitu ceuk satara tuluy lempang bangun rusuh. Gok ka masjid sisi jalan red kapancuran. Reg eureun heula mikir sakedeung tungtungna mengkol ka cai, brus mandi. Satuluyna asup ka masjid bari ngadagoan waktuna magrib. Barang keur jongjon reureuh kadenge sora gamparan kana batu maning trok-trak. Tuluy anu ngadehem satar ngareret bre hiji lalaki cetuk kuis, tapi jag-jag jeung cangker keneh. Teu langsung ka jero tapi nguliwed ka pipir. Trok 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 tok tok cidur nakol bedug. Satar harita para mitra sadaya. Rada ngarenyag tapi satuluyna mah ngucapkeun alhamdulillah. Teu talangke jungnang tungong satar teh adan. Tetelami banda soranu alus tarik tapi halimpu. Nu tadina kol bedug asup ka jero melongka satar nangtung deukeut lawang bari hatena tumanya. Saha ari eta kitu gerentesna tapi teu loba catur ukur ngagereneng nemala nu adan. Sanggeus rengse nu adan tuluy salat sunat tahiyatul masjid. 2 rakaat kitu deui satar manehna ngalakonan salat sunat. Geus kitu red kanu tadina kol bedug terus ngadeuketan bari pokna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gep duanana sasalaman. Nu diajak sasalaman melongka satar poknanya. Ujang di mana sareng saha jenengan? Bari teu weleh mencerong. Pun satar abdi teh wasta mati Cisurup, Cisurup. Eta jalma rada kaget ngadenge ngaran Cisurup teh. Ras inget ka Anggara jeung Nyi Saerah nu sarua ngakukeun ti Cisurup. Leres abdi teh ti Cisurup, rupi Bapak saha jenengan? Satar malik nanya. Ngaran Mang Mas Santa, di dieu teh dipercaya jadi juru tulis desa. Alhamdulillah. Pamiki teu mah abdi teh tepang sareng menak desa ye. Tangtos langkung muninga kana kaayaan di dieu di lembur. Punggu abdi teh nuju dipilari aya nu dipilari nanging dongkap ka dieu teh kabujeng magrib janten teu kabujeng ka ditu ka dieu heula cek satar. Nya bade ka saha Ujang teh? Ceuk eta jalma tayalian Iwati Ki Ulis. Nu kungsi kacicingan ku Anggara jeung Nyi Saerah. Milarian Haji Marnadi abdi teh aya prayogi. Oh, bade ka Pak Haji. Hanya ka teuing tos lami ngantunkeun. Nu aya makantun pala putrana we. Ceuk Ki Ulis manehna. Harita jadi kagagas inget kana kajadian nu tumiba ka kulawarga Haji Marnadi. Anu mata kuatir jeung rareuwas. Dumeh aya korban akibat katelengesan jeung kasarakahan hiji jalma. Aduh hanya akalnya. Tapi kumaha putrana ayeuna? Satara da hanyelu sok sieun pegat laratan. Teu bisa mapai lacak Nyi Era. Ah teu kukumaha ayeuna mah Ujang. Janten pala putrana mah sakapeung sok bebeja ka Mang magarkeun teh loba kahariwang sareng kasieun. Margi sok dihihileudan ku si Buldani garong-gerot anu neuneun ceuceup ka Haji Marnadi. Sarta loba kapanasaran meureun dumeh kahayangna gagal wae. Buldani. Nah, tuh si Buldani teh nya satar jadi inget ka si Buldani nu kungsi jadi dunungan manehna. Tetela kajahatana teh kawentar ka mana mendi ka unggal lemur pada nyaho. Juru tulis teu kebat nyarita deui kaburu datang palebe.
malah nu sejen juljol aya kana 15 urang ngong aya nu maca qomat prak ngalakonan salat magrib berjamaah imamna palebe geus matuh. Rengse salat magrib juru tulis ngajak satar ka imahna. Puguh satar atoheun asa aya pamuntangan asa aya geusan pakukumaha. Datang ka imah can waka ditanya sinareureus heula. Malah Ki Ulis teh nitah menyayagikeun sangu jeung deungeunna pikeun nyuguhan satar. Memeh ditanya pamaksudanana disuguhan dahar heula. Nya puguh teu bisa nolak da memang keur meujeulna lapar. Asa ditonyok congcot sanyana bet asa mobok manggi gorowong nu ngaracadas manggi emas. Sanggeus rengse dalahar satar jeung Ki Ulis pahareup-hareup ditpas. Dicaangan ku lampu tempel dina meja aya cai 2 gelas. Cau amon sasikat dompet bako mulai ngajagrag daun kabung sagulung. Yang satar ayeuna mah tos salse. Mangga urang teraskeun babadan anu tadi teh. Cing mang bejaan kumaha sanyana maksad hidup teh. Ulah asa-asa sabab mang sok panasaran ari nguping lemur cisurup-cisurup kitu teh. Ceuk Ki Ulis, mangapa kieu maksad teh geura. Barabat satar cacarita. Mimitina ngenalkeun heula ngabejakeun riwayat yen pangna jauh di jugjug anggang di teang. Nyung si incu aki sura anu hayang tepung. Da teu damang wales. Saterusna dibejakeun yen satar teh rek minta katerangan sugan aya nu bisa mere pituduh. Nah ka mana initna Nyi Saerah. Pokona mah sakur nu dimaksud ku satar dibejakeun ka Ki Ulis. Kutan teh saderekna Nyi Saerah bagja ti nemenan. Bunga mang tiari tepung jeung saderek Nyi Saerah mah. Kieu saleresna mah ujang, barabat Ki Ulis nyaritakeun lalakon nu kungsi kajadian di Ciboros. Utamana nu aya patula patali jeung angara katut Nyi Saerah. Nya puguh beuki atoheun satar teh keur mah eta pisan nu dimaksud katurug-turug betepung jeung nu nyaho seluk-belukna. Alhamdulillah tegaplah ngabujeng ka Ciboros teh. Nuhun ari kitu mah Bapa nanging kumaha atuh ayeuna? Ka mananya kedah nyusul? Ulah alit mana ujang, ulah waka mopo memeh nanggung. Yu urang nepungan jang Suhama jeung Nya Aryati sugan bisa mantuan, mangga ngiringan abdi mah. Ki Ulis bebeja heula ka pamajikanana yen rek nepungan Suhama geus kitu mah ju turun. Bramiang ditutulkeun ku satar leumpang bangun salse. Disaksian ku bentang nu baranang dijajabkeun ku angin peuting nu ngahiliwir. Para mitra kaum dangu, gaang reang di sarada patemalan jeung jangkrik nu ngikrik. Kawas nu nyaho ka satar ngabagiakeun ka semah ti nu jauh. Ari imah-imah nu kaliwatan masih kene guyur loba nu ngobrol. Sakapeung kadenge anu seuseurean tayohna barudak ngora keur sempal guyon gogonjakan. Pokona mah haneuteun we di lembur Ciboros mah. Teu kacaturkeun di jalana gok ka imah Suhama. Sabada uluk salam berai panto aya nu muka. Nyi Aryati nu muka panto red kaki Ulis. Heuleuh, geuning Mang Ulis mangga linggih Mang. Nuhu nyai mana jang Suhama, ceuk Ki Ulis bari gek diu. Tuluy ngareret ka satar nu deret moyongkod. Gek diuk digireun Ki Ulis, ari Aryati pok deui nyarita. Kang Suhama nuju nepangan Mang pula. Miwara ngadamel enjing bade ngawitan ngabaladah Mang. Bini tos ageng teuing dupi ieu. Tamu ti mana Mang Ulis? Aryati nunjuk ka satar. Oh ieu teh tamu ti Ciboros. Bangna dibawa ka dieu teh hayang tepung jeung jang Suhama aya penting cenah. Oh nepangkeun ati abdi pun Aryati. Nyi Aryati miheulaan ngajak sasalaman gap ku satar di tampanan. Nuhun nyai sami-sami nepangkeun akang pun satar. Daina kieu nyai wayahna miwarang biikeung. Sina nyusulan jang Suhama aya penting gitu, cek Mang Ulis. Nyi Aryati teu baha gancang ka jero ngageroan biikeung. Pamajikan Mang Dampa nu geus tetep tumetep ulun kumabula ka kulawarga Suhama. Itung-itung mihapekeun diri bari nebus dosa. Biikeung teu baha sabab ngarumasakeun jadi pagawe. Teu nyaho poek, teu nyaho peuting kudu init ngalakonan panitah dunungan. Jut turun ngajugjug ka imah Mang pula. Sabot nungguan Suhama Nyi Aryati nyayagikeun susugu. Sor disuguhkeun ka semah geus kitu gek diu nyang hareupan semahna.
memeh nyarita nu penting biasa silih tanya tina kahirupan sapopoe jeung rupa-rupa deui. Kabeneran teu dina nu nyusulan teh reket panto aya nu muka. Busuha maka jero ngareret kasemah tuluy munjungan gek diuk bari nyarita. Tuh, tos lami mangulis. Tuh can ujang can lila ieu puguh nganteur jang satar. Aya nu perlu ka ujang cenah mangawe taros kadinya damang mah can terang ari kana maksad celengkep nama ki ulis nu nyuk ka satar. Oh sumun bade aya pikeun naon nya Kang? Mangga atuh lah isin-isin sapodos engarengse. Suhama geus teu sabar. Jajantung ratug sok sieun aya itu jeung ieu. Nuhun atuh jang akang enggal ditaros kieu maksud teh jang. Barabat satara nyaritakeun maksud jeung tujuanana. Yen datang kadinya teh maluruh incu aki sura. Neangan laratan anggara susuganan aya katerangan nu jelas. Mung hanyakal waktosna ka bujeng see paramita.